Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadayana aya dina kasehatan lahir batin, kabagjaan sareng kajembaran. Amin. Dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Pangajaran 7 ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan. Dalam bahasa Indonesia, sasatoan artinya hewan-hewan, tutuwuhan artinya tumbuh-tumbuhan. Barudak, saha di dieu nu tos siap nyimak pangajaran ti Ibu dinten ayeuna? Sok absen di kolom komentar. Sate acan dilajengkeun, takenging hilap urang baca doa sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Barudak dina pangajaran 7 ieu aya tujuan pangajaran. Di antarana nyaeta hiji, parigel ngaregepkeun sajak kelenci lucu nu dibaca ku ibu guru. 2, parigel ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi sajak kelenci lucu. 3, bisa nyebutkeun gambar barang, sasatoan, jeung tutuwuhan dina gambar anu geus disadiakeun. Nah, barudak ayeuna urang ngaregepkeun sajak. Pek, regepkeun sajakna ku ibu guru bade dibaca. Judulna Kelenci Lucu. Sakadang kelenci nu lucu. Dalam bahasa Indonesia artinya seekor kelinci yang lucu. Dikukut nepi ka gedena, artinya dipelihara hingga besar. Diparaban sabangsaning lalaban. Diberi makan dengan macam-macam sayuran. Sakadang kelenci nu imut, artinya seekor kelinci yang imut boga corak bodas hideung. Artinya memiliki corak putih hitam. Matak pikaresepen nu ningalna. Membuat orang-orang suka saat melihatnya. Saatos ngaregepkeun sajak anu judulna kelenci lucu, pek jawab pananya ieu dihandap. Pananya kahiji, sato naon nu disebut dina sajak? 2, kumaha eta sato teh? 3, diparaban naon eta sato teh? 4, kumaha corak kelirna eta sato teh? 5, matak naon eta sato mun ditinggal? Saha nu masih emut dina sajak kelinci lucu terus tiasa ngajawab pananya
nu patali jeung sajak? Sok komen di kolom komentar. Barudak salajengna urang diajar nyebutkeun gambar sasatoan jeung tutuwuhan dina gambar anu geus disadiakeun. Pek, ku hideuk tingali aya gambar naon wae? Nah, aya naon ya gambar kahiji? Gambar kahiji nyaeta berit. 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 Artinya adalah tikus. Gambar salajengna kembang. 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 Dalam bahasa Indonesia artinya bunga. Gedang. 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 Dalam bahasa Indonesia artinya pepaya. Embe. 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 Artinya kambing. Sireum. 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 Artinya semut. Ucing. 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 Dalam bahasa Indonesia artinya kucing. Betul. Nah, eta mangrupakeun ngaran-ngaran sasatoan sareng tutuwuhan dina basa Sunda. Saha anu masih emut pami bahasa Indonesiana berit nyaeta teras bade naros deui. Kembang artinya adalah teras masih aya nu emut pami bahasa Sundana pepaya nyaeta salajengna barudak urang diajar nataan gambar. Pek tandaan barang sasatoan atawa tutuwuhan nu aya di sabuderan hideuk. Artinya silahkan tandai barang, hewan-hewan, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kalian. Nah, di dieu urang tiasa ningali sababaraha gambar. Aya kursi, orai, telepon. Anu mananya barang sasatoan atawa tutuwuhan anu aya di sabuderan hideuk. Sok tandaannya tingali deui gambar salajengna. Di dieu aya gambar buku, sapatu, panto, belut, kentang, monyet. Pek ku hideuk di tandaan nyalira. Nu mananya anu mangrupakeun sasatoan, barang, atawa tutuwuhan anu aya di sabudereun hideuk. Salajengna urang tiasa ningali aya gambar patlot, topi, sapeda, dasi, sapu, sareng baterai. Baterai bahasa Indonesianya adalah senter. Nah,
Alhamdulillah barudak, mung sakitu pangajaran dinten ayeuna. Pangajaran 7, ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan. Hatur nuhun ti Bu Indi. Hayu urang sadayana ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.